Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Perkenalkan, nami Abdi Odisi Septa Santosa di X MIPA 5. Di dia Abdi bade ngadongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Sakarang Monyet. Mangga didangukeun. Dina hiji poe, sakadang kuya keur neangan kadaharan. Tapi ti isuk mula tacan magih nanaon. Nah, heut ka tengah poe. Manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi kumaha da teu bisa naik. Kulantaran kitu, tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet minta tulung. Omongna, sakadang monyet, kami manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi hanjakal teu bisa naik. Cing tulungan pangalekeun engke paparon. Hade, tembal sakadang monyet. Di mana tuluy maranehna arindit babarangan ka tempat tangkal cau eta. Sakadang monyet tuluy naik. Metikan cau hiji-hiji bari tungtut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Atuh bati cumeplak we neureuyan ciduh. Sakadang monyet, mana bagian kami? Kapan geus janggi paparon? Ceuk sakadang kuya ngagorowok. Tapi sakadang monyet teu malire. Jongjon bae metikeun jeung ngadaharan kalakah maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyarieunana. Ngunek-ngunek hayang males. Dina hiji poe, sakadang kuya ini tak kebon juru tani. Ngalah cabe nu geus arasak, warnana bareureum. Ngalah genep nu galede, katembongna bangun aramis pisan. Manehna indit nepungan sakadang monyet. Bibirna dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Tuluy cupak capek, cuplak ceplak cara nu geus barang dahar ngeunah. Ditanya ku sakadang monyet, sakadang kuya, maneh teh keur ngadahar naon? Cik kami menta. Tembal sakadang kuya, ulah ngaganggu, kami teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti dewata. Kakara kami mah barang dahar nikmat ieu. Cing ngarasaan saeutik kami lapar pisan. Sakadang monyet rumah lameh menta ngarah di petarunya. Keur naon make mere ka maneh? Kapan bare toge maneh teu mere cau ka kami? Padahal eta teh milik kami. Hampura bae atuh nu geus-geus mah sing karunya ka kami ku hayang ngarasaan buah nu loba paren dewata, omongna deui leungas-leungis. Nya, ari maksa-maksa teuing mah top bae. Tuh cokot deket tangkal caringin itu, tapi ulah dibeakeun kabeh sesakeun keur kami saparona. Sakadang monyet pohara atau heunana. Gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin dewata tea. Lantaran tabeatna hawak jeung sarakah, manehna embung nyesakeun. Kabeh dibawa lumpat. Di tengah jalan raus-raus bae di dahar nepi ka beak. Hari beak adu pelajar jejeritan awahing kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sugemanana. Lantaran geus bisa males ka nyeri hatena baheula. Sakian ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.